pemasukan. Beli rokok, beli minuman. Mahanya. Orang lepon budak kos kan ya, orang lepon babaturan. Halo. Kumaha pemasukan eueuh? Eueuh pugu bos. Aing mah. Emang sia di mana? Ya urang di pos ya di dia. Oh, di pos. Geus ka dia. Oh nya geus satu urang kadinya. Oh, ka dia. Nah, Chef, tanda teh lega luas. Benernya dinya luas kieu euy. Kumaha jadi rek dibeli apa moal ya? Urang hayang teu nama di taneuhna ieu nu amaneh. Lega kieu euy, cocok lah. Tapi eueuh duitna euy. Aya naon, Mang? Nya hayu urang neangan piduiteun. Mang, urang sila itu nenggak-nenggak. Nya hayu urang geus lah urang mangkat ya. Nah itu Mang. Boga adik teh balik bisa ngopek we HP. Neng bantuan atuh. Kada kutu teh nuju wehan heula. Neng, abah rek ka kebon heula ya. Nya bah kade hati-hati bisa duit. Kumaha ieu? Manya teh boga sajuta-juta acan. Teu boga bener. Urang abdi taneuhna. Kumaha mun kieu di? Kumaha? Urang boga awewe. Batara nying awewe urang weh. Joglot teuing barter. Ya ieu teuing, mana maneh kan teu boga bogoh. Kumaha mun batara nying awewe we lah geus. Geus di awewena. Aing mah teu setuju, aing mah hayang nage duit mah kabeuli naon ge, aya duit mah. Wah, itu keur bisnis tanah duitna gede tuh juga tuh. Mana? Itu Kumpul sampeurkeun ah ya. Ayo, palak. Ayo geus palak lah. Ageuna aya preman ka kebon-kebon. Keur naon nya di kebon ge keur bisnis ya. Menta satik mah. Hayang teuing segala munta-menta lah. Nya bage tuh saeutik mah. Teu nyaho ieu wilayah aing, teu nyaho aing preman sia. Nya aing mah urusanna jeung preman, aing mah urusanna jeung amang-amang ieu. Iya urusanna wilayah urang ieu teh. Geuning maneh songong gitu yang dipindahkeun mun kurang kebonna. Udah ya teh kebon lain mobil, emang bisa dipindahkeun. Iya mang, iya mah lain soal jual beli tanah jeung duit. Tapi emang yang awewe tuh kerenana urang mah hayang nage. Hah? Cung awewe. Awewe. Si anjing tanah tuh kerennya awewe goblok tuh sia. Itu calon mantu aing ngomong-ngomongkeun itu aing. Bejakeun ganti aing. Mamang, itu aing si Abah bisa dibejakeun ke kawewe amang deh. Itu mangkat urang bayang dibejakeun ka kawe urang. Geus mangkat ah. Saha urang mangkat. Aduh, aing mah preman awak gede kitu, sieun ka awewe. Teu balik yang preman teh lah. Aing koclak coba euy. Narik teh kuat eueuhan kieu da. Penumpang teh kamararana mah. Ngahulang aya kuat sabaraha jam mah ya. Keur usum hese duit kieu teh lah. Nah, itu kan ojek urang palak ayo. Ya, palak gundul. Mang, jatah Mang. Kela. Maksudna naon teh ya? Datang-datang main jatah wae. Nya kudu aya yeuna pajakna ieu wilayah aing ieu. Datang-datang main jatah-jatah wae. Maksudna kumaha? Urang ge narik sepi. Ya ulah sepi-sepi jatah mah da kudu. Si anjing helmna halus ya. Urang eta mah euy. Baca tah geus aya helman iya, da kudu make helm. Narik make mana? Ieu teh helm cek. Ieu helm. Aisyah budak mana sih? Main bawa-bawa helm aing main minta jatah. Goblok teuing kitu aing sieun ka preman teu aing mah sanajan tukang ojek oge. Ayo mangkat ah. Aing geus menang ieu tinggalkeun si botak. Goblok budak teh nya. Rek masa dengan heula warung teh si Abah. Mang, itu dan awal mana itu? Ya, urang kumaha yang ngomongna ya bingung ya. Pasti mana? Ya biasa neng tos ameng weh. Amang teh
Mana gini kita nyandak helm? Menang malak teh tadi di tukang ojek. Iya, mana mah kalah ngomong. Aduh, aing keceplosan. Aduh, Geuning ama kos gitu. tuh, mana mah kalah ngomong tuh dah. Jadi nawe urang ngambek. Ih, urang keceplosan, Mang. Anu ngaranna keceplosan mah tuh kumaha? Ah, mana mah geus teu bener pisan ah. Teh kurang buat gawe bae. Ah teuing teh nyaho. Wah, jika anak sepasnya ada lalakina. Action. Ih, ayang. Tilu. Ayo ngomong. Action. Mana mah tuh dah. Ih, kira-kira. Penumpang teh arareuweuh kieu lah sarerepi narik teh. Keur mah usum